Assalamualaikum dulur salam burbarea salam dunya. Tepang deui sareng Tata dan Nami Harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Kawin Kadukun bagian kalima karya Kak Sukarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Cerik Nyi Maria nu ngabangingi kaos ditinggalkeun maot, katambah indungna ing haging-hakan bari nyusutan cipanon kututung baju. Teu wudu jadi pamepes kana dua maung anu rek tarung. Komo ngadenge midang damna Nyi Maria ka indungna mah, mata leuleus mata keung, lir ibarat batara kala keur dipependek ku narada. Mulyana anu ti tadi ngaberung ngagugu nafsu ayeuna mah rada leler, pok nyarita bari dumareuda. Nyai, tos atuh tong nangis da moal aya gunana. Anggur akang pasihan keterangan, cing tunjuk ku Nyai antara akang sareng Kang Dahlan, saha tunangan Nyai teh. Lir ibarat kembang kapoe kebanjur cai, Nyi Maria ngorejat netep ka Mulyana. Manehna gede hate lantaran yakin Mulyana leler nafsuna. Nu ditetep dagdigdug dambung ari ditampik mah. Nyi Maria lelebnakeun netepna ka Mulya teh sarta lila, atuh Mulyana tungkul teu kuateun. Ari Kidahlan renghap ranjung, sieun Nyi Maria milih Mulyana, panonna mureleng ka Nyi Maria. Tapi barang Nyi Maria neuteup pindah ka manehna, plong hate Kidahlan ngemplong, pangrasana Mulyana henteu kapilih. Manehna males neuteup bari manggut sarta imut ngagelenyu. Dua jajaka ku Nyi Maria diuji di sidik-sidik teu lila pok manehna ngomong. Panutan abdi. Nyi Maria teu terus nyaritana, diselang melong deui ka Kidahlan. Nu dipelong ratug, opat panon dua jajaka ngajurus ka Nyi Maria. Panutan abdi, Mulyana. Cek Nyi Maria laun pisan bari ngerangkul ka Mulyana. Eta kecap Nyi Maria kadengena ku Kidahlan lir ibarat bituna gunung Merapi, nyatariknya ender ngagoyangkeun badana. Kidahlan ngorejat rek ngacewang bedog nu ngagantung dina bilik, tapi adang rikat maju salengkah beri nyentak. Awas! Kidahlan ngarego teu wanieun, lantaran ruyung nu dicekal ku adang geus diayunkeun rek nyabet sirah manehna. Budi parangina Kidahlan mani hasem, jam motrot bari kekerot. Komo ningali Mulyana keur dirangkul ku Nyi Maria mah, nafsuna bijil deui. Gap kana bongsang babawaanana nu dieusi buah jeung jeruk Garut. Peleuweur dibaledogkeun ka Nyi Maria, atuh buah jeung jeruk tinggu lutuk. Ari manehna gejlig turun tina bangku, panonna mureleng ka adang nembongkeun ka ngewa. Leos kaluar teu amitan heula. Sanggeus Kidahlan kaluar, geek adang diuk dina bangku urutna Kidahlan, kitu deui Mulyana milu diuk gigireun adang. Sanggeus Nyi Maria diuk pok Mulyana ngamimitian nyarita. Nyai, kesatiaan Nyai ka akang dibuktikeun ayeuna. Akang ngahaturkeun rebu-rebu nuhun. Tapi Nyai oge kedah terang kana riwayat akang 4 tahun kaliwat. Akang teh hiji lalaki anu geus jadi korban permainan hiji mojang anu geulis tur beunghar. Hilik kana kecap sareng pamuluna jauh pisan tina sifat ngaheureuikeun ka akang eta mojang teh. Akang sami-sami ngaitkeun janji. Akang can pernah ngabohong, salilana terus terang, boh kayaan lahir atawa batin. Tapi manehna teu percaya yen akang lalaki miskin. Ari geus nyata yen akang jalma malarat, anu tadina sakitu layeutna ka akang, ayeuna mah plengles we teu embol-embol. Aya 10 kalin akang ngirim surat, tapi teu aya beja teu aya carita. Lamun nampik akang teh leuwih ngeunah narimana, batan kitu mah teu puguh alang ujurna. Anu akhirna akang bingung kitu salah kieu salah. Akang boga rasa diulinkeun, dianggap remeh, dihina. Martabat akang leuwih rendah batan sato dianggapna ku manehna. Ayeuna akang geus ngalakonan deui anu teu diharep ku akang. Nyai ngaku panutan ka akang lantaran kapaksa kudu milih salah sahiji antara akang jeung Dahlan. Nyai milih ka akang lantaran sieun jeung salah hitungan. Pamikir Nyai lamun Dahlan nu kapilih pasti kajadianana ribut. Padahal pikeun engkang kapilih atawa henteu eta mah lain pokokna. Menjadi pokok mah akang geus bisa ngabuktikeun yen akang ku Nyai dipermainkeun kawas kana barang dagangan anu bisa dipilih kumaha kasukaan nu meulina. Moal Nyai, akang lain barang dagangan. Akang manusia nu ngabogaan pikir jeung akal. Kulantaran kitu, akang nolak kana pilihan Nyai. Ti ayeuna kahareup
Anggap wae hubungan urang teh tos pegat. Segala rupa kelakuan akang, buah kecap-kecap akang anu kaliwat. Akang minta dihampura, ayeuna akang permios bade wangsul. Cek Mulyana bari nangtung rek balik. Nyi Mariah cengkat gabrug ngerontok bari cerik. Mulyana dipuntangan teu meunang balik. Bari nahan picerikeun, pok Nyi Mariah ngomong, "Engkang, abdi lepat, abdi teu bener. Hapunten abdi engkang, omat abdi kedah dihapunten. Abdi teu sanggem nanggung dosa anu sakieu ageungna." Nyai, akang teu tiasa pibilueun kana pepelakan Nyai. Sae atanapi awon eta pepelakan Nyai. Anu hak ngalabeutina iwati Nyai pribadi. Cek Mulyana bari ngeresotkeun leungeun Nyi Mariah. Tapi batan lesot makalah nangkep beki pageuh. Napas na ngahegak bari tanggah ngomongna oge haros-hos. Engkang teh bade luas ngantutkeun abdi." Kapaksa akang kudu ninggalkeun, cek Mulyana laun. Nyi Mariah ukur ngunyem reup-reup. Berbae cipanona kaluar, leungeunna nu ti papareket nangkep lesot geblug ngagoler sing horeng kapaehan. Ari ningali kapaehan mah Mulyana teh teu burung cuhcih marancahan sarta teu puguh rampa. Komo barang ngadengi indungna ngagoak mah beuki kaweur bae. Alusna aya adang anu teu leungit pamilih. Nyi Mariah diseceuhan sarta dipencetan. Lila-lila bray Nyi Mariah beunta. Sanggeus Nyi Mariah inget, Mulyana gura-giru balik dituturkeun ku adang. Ari kejelig Mulyana kaluar, gabrug bae Nyi Mariah ngarontok indungna. Sarta ceurik ngabangingik malah ku Mulyana oge kadengeun hawar-hawar mata kuatir. Mulyana ngarandeg lempangna jiga nu watireun ampir balik deui lamun teu dicarek mah ku adang. "Keun we antep mul, pila kadar nu ceurik, bener lah tindakan teh akang mah panuju pisan. Abdi ge tos buleud Kang, sareng nuhun akang kersa sumping ngabelaan abdi." Cek Mulyana bari lempang deui. "Ieu teh masih aya keneh buntutna mul. Kadang-kadang isuk pageto aya kejadian geura antara urang jeung Ki Dahlan sarta konco-koncona. Moal Kang, abdi nyebat buleud teh lain nekat wani gelut marebutkeun nu teu puguh, tapi wani megatkeun duriat ka Nyi Mariah sareng wani kaluar ti pagawean. Anu pangabot mah pisah sareng akang." "Nya anta teh mul?" cek ada ngajenghok. "Leres Kang, ngawitan enjing abdi moal didamel, sareng bayaran abdi mah candak we ku akang sareng anggo, etang-etang pamulang tarima ti abdi kana kabelaan akang wengi ieu." Ngadege jawaban Mulyana kitu ada ngahuleng. Cak baraya dui kadi heula dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun bagian kalima karya Kak Sukarna. Insyaallah urang baris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan miharja pamit, permios.